Kebiasaan dak nini si Hana mah ari nitah neutek baju teh sok ngagurung gusuh majarna teh rek dipake isukan teh boga baju cenah. Isuk-isuk teh si Hana nyeklan wadah ning tu geuningan gegeroan wae mama hayu cenah ngalasimeut indung teh nyaho tariris hayang cicing. Ayo we ngagugunyeng titah ngalasimeut nyantos we kapaksa abdi teh ngalasimeut maturan si Hana ieu teh simeut batu nu aralit nu seueur dina tembok teh. Di alanana teh aya nu babari ning tinggal newak aya nu hese ninganan anu luncat deui si Hana meni resep nuduh-nuduhna hungkul da ari ngalenna mah sieun cenah. Nya hayeuh we ku abdi teh dikumpulkeun hiji-hiji dina wadah pek teh luncatan deui ka luar da teh ditutupan. Nah ieu ari nu kieu naon namina pamirsa aya nu apal teu. Lanjut we videona disambung siangna ieu teh ninina isuk-isuk nyampeurkeun nyanak baju dua ieu teh cenah hoyong dipangmotongkeun cenah kanggo enjing. Ieu acuk teh panjang teuing cenah nyaeta ari nitah teh sok ngagurung gusuh jadi kudu digawean ayeuna isukan teh kudu jadi kudu anggeus cenah darek dipake isukan teh boga baju majarna teh. Heueuh da ari nyebut nama teh boga baju ayeuna dina lomari anu ngagarantung eta nu pinuh naon. Ah da nyaeta ngaranna ge kolot ayeuna mah urang langsung we gawean. Da nyaeta lamun diengke-engke mah sok nanyakeun wae ninina teh sok gandeng ceuli. Meumpeng si Hana ayeuna keur anteng main di kasur jeung aana. Meumpeng abdi oge gaduh jahiteun hiji acuk sakola si aana nyaeta si pesakna teh soek urang sakalian we gawean ayeuna. Ayeuna mah urang langsung we hurungkeun mesinna pasang-pasangkeun benangna da nyaeta pabeulit osok dianggo sasampayan ku bapakna. Tah anu pertama mulai teh ieu acuk nu ieu mah sakedik ngajahitna oge da aya nu soek sakedik ieu hanapeun seletingna. Entos we katingali rapih mah potong benangna entos we alungkeun. Tah ayeuna mah ieu si bintang utama urang jahit urang tikelkeun entos kitu mah urang sorodot-sorodot we memeueusan. Tapi untungna teh alhamdulillah ieu benangna teu pegatan ngan nyaeta sae paletna ayeuna mah urang ngadadak we ieu digulungan manual. Entos we ngagulunganana mah ayeuna mah urang persingkat we ngajahitna mah entos beres ditingali we heula sakedik sakieu mah rada rapih we lumayan. Tah ayeuna mah ieu bagian pananganana hoyong dipondokkeun cenah dipotong we sakedik ku abdi teh tadi teh ayeuna mah urang langsung jahit deui. Alhamdulillah ieu teh ngajahitna rada babari da bahanna melar sarengna deui teu murudul janten teu diobraske ieu mah moal naon. Caritanana mah entos we beres ieu ngajahit nu nininana mah ganti we ayeuna mah ngajahit seragam sakola aana si Hana. Ieu teh sakuna soek tapi abdina males ganti benang sarengna deui teu aya di benang hideungna entos we gabres nganggo benang coklat oge sawios. Da sugan we moal aya nu nyidik-nyidik da abdi ge tara nyidik-nyidik kana acuk batur. Entos we beres ngajahit sakunana mah tinggal we dipotong benang terus dipotong benang mah ayeuna urang ngajahit kelekna. Da geuninganan tuh si kelekna teh sararoek ayeuna mah urang tambalan we ulah sararoek teuing. Dijahit meus-meus ninganan ieu mah rada babari entos kitu mah entos tingali deui bolong keneh henteu mun tos teu bolong keneh mah entos we. Ieu teh kelekna teh duanana nu bolonganna ge ngan dipersingkat we ayeuna mah entos we selesai. Tah ayeuna mah urang coba we tingali hasilna lumayan lah sakieu mah rada rapi. Hoyong rapi pisan mah engkin we sitah disetrika. Ayeuna mah urang langsung we tilepan mah biasa teu dirapih-rapih teuing.